Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abdi tepang deui sareng Andri ADJ. Kalaresan di dieu nyondong kasepuhan Abah Mardi, sareng Bahalid, sareng Wajib. Wah, iya nu terkenal populer dina TikToknya Abahnya. Nah, gitu. Tah Abah ieu mah sejak ka dieu teh nya ada kumaha nya ari meureun ari urang ngadongeng teh kudu aya cucukanana, kaduana kudu wawuh heula meureunnya. Duluna meureun apal narasumberna teh meureun kana sejarah kan gitu Bahnya ieu mah keun beda. Ari sejarah mah ngaranna sejarah mah meureun aya anu nyata, aya anu mitos, kudu ditambahan. Urang mah sagembleng we ngobrol we ieu mah Bahnya. Tah gitu. Teh urang ngobrol pemirsa ieu teh nya. Urang ngobrol sareng abah-abah ieu kasepuhan, mudah-mudahan janten manfaat kanggo sadayana. Bah, urang ngajengkeun Bah ieu nya. Takan ari geuning aya nama rame lah di urang mah meureun nya. Aya Nyi Roro Kidul di Pelabuhan Ratu Mabahnya. Itu fenomenal eta teh. Sampai ka istilahnya terkenal lah Nyi Roro Kidul teh. Kadina Nyi Roro Kidul eta pendapat Abah. Berarti kumaha eta teh? Mana bentuk apa kumaha gitu maksudnya. Ya meureun kan mitos atau fakta eta teh nu ayana. Mungkin bisa mitos, bisa nyata gitu ya. Ini masalahnya itu nama lain di Pelabuhan Ratu, masalah di daerah Cianjur Selatan, Cidaun, ya Cidaun, lah. Perantara wisata nama orang selebih samping Pelabuhan Ratu, masalah itu katanya. Selalu tidur Jayanti. Padahal Jayanti sebenarnya mah baik lah, bagus lah gitu. Sambung jadi kan jebur kan ayeuna dijelaskeun kadang-kadang Pak jika jebur teh kudu was mah walaupun dia kan osak kumaha kan gitu nya. Jadi sok ngakeun kali itu mah teuing gitu nya sebutkeun bisa kadinya bisa patokan kan. Nah, ulah teh pika masalah kudu kadinya apa itu. Ngomong carana lamun teu menabuk teh jeung kita kan pandinya. Kamu kan di Pelabuhan Ratu nya atau di kita di mana lah di Selat Sunda cenah meureun menguasai Selat Sunda. Tai di urang mah kan aya hiji nya Bahnya. Di urang mah ya khususnya di Pasir Ipis ya, Sukabumi di dieu. Eta nu terkenalna teh ini sok ngalima betok tah, betok teh kumaha teh Bah? Pusaka. Betok pusaka nya. Aya betok teh cerita lebe. Aya lebe teh nyata amil zaman ayeuna mah bae teh mah lebe ayeuna mah amil. Nah, dayakeun sae marah teh di mana aya naga di mana. Jelema bisa naga kana mana kana naga kana sirahna. Da eta bisa aya hubunganna jeung Nyi Roro Kidul teh Bah. Aya eta mah masalah eta mah da kurantan tetepi wae teh kana wae kana sirah kana dada. Nancemna teh kana dada nya mana sirahna sirah naga aya disebutkeun ayana pusaka teh anu geureum teh ibarat mutiara gitu da mahkotana kota gitu. Dada kurang geus kena dada lah kurantan ka ditu salah ka dieu salah capek benernya. Nah urang ngayakeun senian we disebutkeun ayeuna seni kuda lumping sebutkeun betok wisaka nya dadar we urang kuda lumping cerita main rasa main kaca anu aya raga manusia lain eunteng nu dijeueung tapi eunteng kan di jero manusia. Nah jero beuteung manusia gitu. Jadi main rasa manusia gitu. Pan nginyem rasa aya rasa pan rasa gula amis, rasa uyah asin. Eta kan orang main rasa. Main kaca main rasa anu raga manusia lain eunteng nu dijeueung tapi eunteng kan di jero beuteung manusia. Urang ngiem rasa kuda pinah ka jalma, rasa jalma pinah ka kuda. Lamun Allah rasa. Terus sampai ka aya bisa kerasukan gitu Bah kumaha teh Bah? Apaan eta mah sebutkan abdi Abah mah maksudna nginjem rasa. Nginjem rasa ieu. Rasa kuda pinah ka jalma, rasa jalma pinah ka kuda lamun Allah rasa. Nah, ayeuna rasa ngadahar pare biasanya na pan dirasakeun ya atuh ngadahar anggur. Lamun ngajian teh mah bahaya mun ngajian teh Bahnya.
Eta yakin tuh bakal kasurupan bah. ai masalah eta mah